motor dia. Hoi. Tes. Ini dia celi kasupan naon ieu? Halo. Sudah aman. Geus lah kieu mah. Tinggal ulin euy. Ulin ka mana yeuh? Bruh. Ka mana sia kido? Ka warung. Ngeunaan sia ka saung. Panci kieu. Hanya ka ditu tuh. Nah, ka saung sia mah ka warung yeuh, aing mah ka warung. Ditaku indung aing tuh meuli tarasi cenah ka warung. Saya ka mana? Ek nyokot karung di dasi. Cih. Nah ngeunaan sia. Aing mah rek ka ditu, ka warung. Saya ka mana? Jih, si Bojek ada dak goblok gieu aing kana rujit ngomongna teh nyambung. Ih, pan sia mah tadi ge aing teh ka warung. Ka warung meuli tarasi. Lain ek mawa karung jeung di dasi. Tadi ge ka warung. Ih. Ujung teh ka saung mah, aing mah daek ka warung. Jih, pan aing ge ka warung, masa naik ka saung Bojek sudah lieur bener. Be, nyan kopi. Oi, ek nyeduh kopi naon? Pesan hayang roti, kopi. Jih, naku mah mimiti ngomong hayang kopi. Ayeuna jadi roti, naku naon? Geuwat aing mah hayang nage kopi, lain roti. Sobat pengenkeun kopi. Ih, dilapisan kalek mau roti. Pan heueuh itu tadi ge urang teh nanya, kopi naon? Kalah dijawab roti. Kopi naon kawan jawab? Ih, nah tukang warung kunahan nya. Hayang nage kopi, lain roti. Jung pengenkeun kopi hideung. Lain roti. Atuh mun tadi ngomongna, heueuh atuh dagoan. Be, ya teras ya be. Naon? Kela heula yeuh keur nyeduh kopi tuh jeung si Bojek. Kido. Cenah sia eta teh ka saung nangina nuturkeun aing. Ih, ruksakna sia. Ih, aing mau panggil jam tadi. Ih, rungsing ceulin aku di rorek sih ganana euy. Siang tidak tadi saung di tadi ge ka warung cek aing teh. Tah, siang mah kalah rungsing aing mah, meuli tarasi aing mah lah. Cia si Kido kunahan. Rencana tadi teh rek ka saung. Rek mau dasi ningin jadi ka warung. Ih, kan goblok si Kido mah. Be, mana tarasi? Aya wah. Aya tuh di warung butuh ayeuna apa ieu ke? Butuh ayeuna ya, tusuk. Di mana? Geus ngajaran ngobrol jeung si Bojek. Ngobrolna cenah teu nyambung cenah ge. Cih, kapan tadi ge jeung urang cenah eta kopi, tapi kalau nyebut roti. Heueuh pan jadi teu nyambung kieu aya nama pa aya nama. Eta mah nu kitu mah kudu dibawa ka dokter kudu nama. Dirorek linggi. Heeh, sigana mah kudu ka dokterkeun. Kalau urek nganterkeun kopi bisi ngamuk. Oh iya. Yang kopi nata. Tah, kieu kopi, lain roti. Patuh, Heeh, tuh kela. 1000-an. Wah, mereka mah heeh. Yo, tarasina yo. Coba tuliskeun we nabon 1000. Sugan teh lain nganju. Tuliskeun we nabon. Ye. Yuk ayo balik kok. Yuk. Bukan goblok jamat teh. Ditanya ku aing kalau lagi hayu we nurut kopi. Goblokna aing mau disepak. Cina itu si Kido ke mana? Balik ke nanya-nanya acan. Goblok segan. Kena keur ngopi.
Nih, kopi-kopi acan tadi mah. Ini naon ieu? Itu boga euy. Ka warung ieu tuh. Ti urang lah tenang duit mah. Ngopi kudu. Enak deh pembayarkeun. Nama tuh? Ya tenang lah, mau beker aya. Bi, kopi 2 jeung rokok sabungkus. Baru kasih aja. Kenal Jack? Kopi naon? Kopi hidung, Bi. Heueuh, ke jeung rokok kadinyakeun. Woi, kamarana yuk. Kurang abring duaan. Seganu cinlok. Biasa ngopi yang berenang sesepen. Hasepan. Mina anjung ka di nanyakeun hasepan. Ji, nah jadi hasepan. Cek si kasar teh sesepen, udud atuh. Ek neangan udud, ek ngopi we di dieu. Baeud. Sangkilang aing seuri kieu. Sanu baeud atuh. Ngopi geura. Nya ka warung teh ngopi. Jeung pesen. Cepat heula aing teh meuli kopi jeung ududeun si Boje kunaon. Nyaho orang gitu nyaho kunaon si Boje. Teu nyala rambung kitu ngobrolna. Cok. Yo si Kasa jeung si Uut mesen kopi. Ya. Wah, di dengar si Bojek mandara dak kitu meureun ceulina. Tak kitu atuh Kaslay teh mesen kopi. Ulang wae si gembe can diparab. Pan heula aing teh tadi mesen kopi. Teuing. Kido ka mana? Itu kan dengko ya, ya. Oh, si Kido ka mana teh ka ciri-ciri nempuan teu. Anjing nya teh carang keuki awak teh euy. Yo, ari si Hanareuleuh si Kido. Ka mana nya? Poe ayeuna. Cina si celi si Boje kunaon? Poe ieu, bapak tuker jeung celi katel. Alah heueuh bo alay. Patukeun jeung ceulik katel. Dedengan orang mah tadi cek tukang warung teh. Rada goblok cenah ceulina. Hei, ditanya teh sia mah kalah caricing. Si Kido ka mana? Neueuh si Kido teu. Ih. Geus lah lain tok tina diajak ngobrol aja mah kieu mah. Teu nyarambung anjing kalah puyeng. Heuh, ieu aing kerusuh teh. Kagerwan nih si Kaslay. Beuh bareng naik teh si Bojekan. Aduh, hok ribut teh nyambung lagi capek ngomong aing mah. Aya naon lai? Dia dong ngopi ya buat ya. Ngopi lai. Pangbayarkeun atuh lai. Tah gampang sih lo ceri. Tenang aya, sok. Di mana ya siapa yang belayem sorangan? Aing pasti imah nganterkeun tarasi. Asik. Aduh, Ya aing teh nanya. Si Boje kunaon poe ieu? Heuh, kita sangat goblok sih. Teu nyarambung ngobrol teh. Aing ge tadi ge geus 2 kali aing papanggih. Bahkan ning ngomongna nyambung. Oh, mun lain jama paling dirojok ceulina ku linggis. Nah kunaon heuh? Aneh, aneh rungsing heuh. Jama teh Ipan datang si Kido. Kalau ngaharuleng kieu seueur ji. Pan aing mah ngarobor atuh balad teh. Pasti teuing. Tuh ngajak aing ge. Jadi ngobrol heuh. Goblok cenah sih. Tah kadenge ieu cek aing pan heueuh. Sakilang tarik nah ngobrol. Kadenge ieu bisa antepkeun kitu main mah lah. Di antep teukeun we. Aing mah geus lila itu di warung merda. Ya geuh da aing. Aduh kita sadung deung kieu ceuli yeuh aing balik heuh. Saek ngaropi we di dieu. Aing kopi, hek ngobrol lah tarecing wae. Coba goblok kita mending kangerenan gantara tawa linggis panas. Ulah. Kang taroe ceulina yuk. Yuk ning kalah teh na. Coba hangat lagi. Gantara we lah. Yuk kuat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.